Mana si kawan apa ya? Tuh, berarti itu, Mang. Oh, sepeda. Oh, bosnya sudah aing sudah ngontrol. Tanah lian darepaknya parena. Mau ngerek panen. Bisa jadi meureun. Hujan wae. Air di talian mah mending weh. Rada kuatin kene meureun popoean dah supaya rada beureum-beureum meureunan, supaya rada kala ge. Ayo. Yuk, tempo aing di mana ya? Nah, iya cenah Mang Komeng. Teka page, naga depas saeutik. Bosnya malah di pareton kita teh kuat. Nah, tuh. Korek-korek alus ieu. Aing mah. Tuh, guys. Kurang talian ke. Yo. Bangsa kieu mah ku aing moal sa jam-jamun acan, sekali ngicep ku aing mah. Bang pare aya sakieu mah. Wah, kudu daeng di kabawa euy. Apa geus beak kudu deh. Cicing saya di yo. Udang-udangkeun pare. Moal lila ieu aing deh ka warung nyangan kopi jeung udud ieu. Aing moal bisa digawe teh udud mah ieu. Ditang eta udang-udangkeun nya. Heeh. Ayo pare, udang. Mang Komeng ge udang. Ye, cenah ada deui nya. Malah sarare wae. Ayo, udang. Mang Komeng kumaha sih? Pak udah ada dengean apa Mang Komeng misalnya? Pan pare mah ucilian dek kumaha dek di udang-udang keuna. Pian keur naon? Pas nu ge lo ngomong sorangan gua yang tinggalkeun teh. Udang, ayo udang. Sudah udang sasup Pian. Iya, cenah cek Mang Komeng udang-udangkeun udara Pak. Geuning teh udang-udang. Masih ngajarkeun teh ya. Tara pernah bener. Tembakunya kolot aya digawe teh. Aing mah kudu aing kana wae ya. Maksud gua aing diudangkeun teh ya. Yeuna aku sia turun ya. Tah. Yang udang kieu ya. Dibungkut jadi dekak cai meureunnan. Sia mah udang moal kadengnya mah udang pare mah sok aneh wae kieu mah. Ah aing teh udang gedek kieu ya talian weh. Dua pia naon weh. Kawas juga naon. Kudu aing kana wae. Aduh aing ngasikian. Ngomong Mang, tapi samunut keneh. Nya aing pukul lapar mendak dari rokok aing ka mana ka bawa aing nyokot tuh ka lembur bari bareng dahar we aing lapar. Sugana aing mah enggak sia ka dieu aing ka dieu teh. Can keneh wae malah ngobrol udang tapi ka ucing jang-jangan gen moal mendak udang untuk di udang keun sorangan bari talian kurang. Ya mah